Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagean anu ka-13 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun reunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserekeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagean anu ka-13. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tompak dung dung das. Para wargi sadayana antukna darak-dak we. Bajing Sudraji nyaritakeun pangna manehna nanyakeun buhun sakera. Nyahona soal sakera dumasar kana tulisan Laraspati. Malahan mah soal perlayana Den Jaka oge teu kaliwat dicaritakeun ku Bajing Sudraji. Tah janten kitu jujutanana teh Ki Panca. Pungkas Bajing Sudraji. Oh, janten Den Jaka putra kakasih Laraspati sareng Andirjate perlayana saatos mulih ti patilasan Prabu Siliwangi. Muhun laras pisan Ki Panca. Eta anu jadi sabab kuring hoyong maluruh sakera, hoyong terang anu jadi marga lantaran pun rai dugi ka hanteuna saparantos mulih di ditu. Beambe kutan teh kitunya, ceuk Ki Panca molohok bengong. Mohon kitu pisan Ki, kumargi abdi naroskeun buhun sakera ka Ki Panca teh sabab apanan salirate mangrupikeun rerehan kula warga karaton. Nya ageng alitna tangtos kuninga panginten soal buhun sakera. Duh
Hampura Ki Bajing, hampura. Sanaos pribados mangrupikeun rerehan ti Eyang Siliwangi. Tapi soal tempat di mana lebahna Buhun Sakera kuring kirang uning. Malahan pribados yakin sakabeh atanapi sadaya rerehan Siliwangi nu sanes oge moal aya nu uningaeun di mana tempatna eta Buhun Sakera. Jadi kitunya Paroman Bajing Sudraji seeutik kuciwa. Nya moal aya nu terangkeun. Nu apal tempat Sakera di mana ayana mung aya sajalmi nyaeta Laraspati ibuna Den Jaka. Rerehan Siliwangi sadayana oge justru moal aya nu uning. Da sabab Eyang Siliwangi ngawiatkeun patirasanana moal ka jalma jore-jore. Pastina bakal ngawiatkeun atawa ngawasiatkeun tempat eta teh ka jawara nomor kahiji. Nya dina waktu sarita teh nyaeta guruna Laraspati teras turun ka muridna Laraspati. Teras panggenten ti Laraspati teh moal tebih deui antara turun ka Den Jaka atawa murid kakasihna Laraspati anu enggal teh. Ceuk Ki Panca mastikeun yen sakabeh turunan Siliwangi saurang oge moal anu apal kana patilasan Prabu Siliwangi anu eta mah. Da sabab Prabu Siliwangi moal sagawayah ngamanatkeun tempat eta ari lain ka jalma anu memang sakti mandraguna. Eueuh deui anu pernah kaamanatan Buhun Sakera ngan ukur Nyi Konde. Ti Nyi Konde turun ka Laraspati. Ti Laraspati moal jauh turuna ka anakna atawa ka muridna. Duh, jadi bingung. Sedangkeun di tempat bibi Laraspati teu aya pisan pituduh jalana. Ka mana deui atuh abdi kedah nyiar pituduh Ki. Da sabab geuning bingung ka abina ieu teh Ki. Cek Bajing Sudraji jadi ngeluh hanjelu. Kieu atuh Ki Bajing numutkeun pribados mah teu kedah ngariripuh karep hoyong maluruh eta tempat. Den Jaka pupus satos mulih ti ditu pangenten tos takdirna. Janten teu kedah dipaluruh deui ngeunaan asal usul atawa marga lantaranana. Buhun Sakera teh mangrupikeun tempat dipendemna ajian Rahiang Sakera ageman Eyang Prabu. Eta ajian kacida ganasna sajenis cakra hirup anu ngabutuhkeun kahakanan. Jadi lamun eta ajian teu digunakeun dina jarak waktu nu lami, tangtos eta ajian teh bakal malindes ka diri sorangan. Sebab eta ajian teh butuh kahakanan. Nyaeta kahakanan cakra hirup anu butuh kadaharan kitu tak Ki Bajing. Oh, jadi setiap 10 tahun sakali Sakera teh kudu diruat di wadalan atau dikuatkeun benteng kurunganan apa nginten. Tambah Bajing Sudraji. Tah, leres kitu pisan Ki Bajing. Nya tiasa wae Den Jaka perlayat teh panginten akibat kakuatanana tos kahakan ku Sakera kakuras beak sadayana. Kuring jadi beki panasaran. Hoyong ngajugjug eta tempat. Hayang apal kumaha rongkahna Buhun Sakera. Upami Buhun Sakera tos teu katahan deui mah dugi ka ngencar. Bisa dipastikeun bakal aya balai gede pikeun jalma-jalma pangeussi dunya kajawaraan. Para jawara anu boga tanaga jero pasti bakal dihakan tanaga jerona. Malahan ilmu kasaktian, ilmu kadigdayaan kabeh bakal diletak moal disesakeun. Leuwih bahayana deui eta Buhun Sakera teh bisa ngahakan jiwa si jawarana sorangan.
Tapi pikeun jalma anu polos bolos strong mah anu teu gaduh ilmu tanaga jero memang moal aya pangaruhna naon. Da sakera ukur ngahakan tanaga jero jeung kasaktian jalma wungkul. Di mana sakera geus ngencar jaga-jaga ning jaga anak incu geus moal manggih deui nu ngaranna cakra kasaktian. Moal nempo ngaburisatna pranakan uragan. Paling dina ayana oge ukur cangkangna wungkul. Lamun mah sakera geus ngencar pasti beak jalma sakti teh dina waktu harita. Jadi moal aya nu boga kadigjayaan. Papar Ki Panca rada panjang lebar. Bajing Sudraji terus kereung ulang halisna meh tepung. Uteukna muter mikir jero. Lamun sakera kudu diruat setiap 10 tahun sakali. Terus mangsa Laraspati tilar dunya saha anu nuluykeunana. Kitu nu aya dina pamikiran Bajing Sudraji. Ki Panca, upami sebener buhun sakera kedah diruat setiap 10 tahun sakali. Teras saparantosna Bibi Laraspati ninggalkeun ieu alam pawenangan. Nah saya teh anu neruskeunana. Antukna nu jadi ganjelan dina hate kendala oge. Tah leres bener Ki Dulur. Pribados asa kageuing emutan. Basa saatos Laraspati pupus saha nu neraskeun ngaruat bun sakeranya nya kaemutan ku pribados ge Ki Baji. Ki Panca kakarak sadar pertanyaan Bajing Sudraji aya benerna oge. Bibi Laraspati teh ngantunkeunana lumayan tos lami Ki Panca. Kirang langkung 20 tahun kapengker. Nalika Den Jaka masih yuswa 5 genep tahun. Sedangkan ayeuna Den Jaka geus ampir umur 42 tahunan. Jadi nalika Den Jaka ke rumah jate eta geus 10 tahun. Terus saha anu ngaruat tanaga jero? Saha anu nyelang ngaruat 10 tahun harita? Tanya Bajing Sudraji. Nya oge nya. Nah saha anu nyelang ngaruat 10 tahun ti pupusna Laraspati. Upami tahun ke-20 pantos jelas diruat ku Den Jaka. Teras 10 tahun kapengker. Sahanya. Asa beuki seueur anu teu kahartosna Ki. Samalah abdi asa percaya teu percaya. Nah bener Den Jaka tos tilar dunia atanapi binasa. Pikeun abdi pribadi mah masih keneh ragu-ragu kana kajadian eta Ki. Mustahil Den Jaka bisa binasa kitu wae. Cek Bajing Sudraji jol ngolembar pikiran lain. Hatena mimiti ham-ham nah bener Den Jaka kapi adina geus binasa atawa encan. Eta Ki Bajing nyaksenin teu basa pupusna Den Jaka. Ari pupusna mah abdi henteu nyaksian Ki. Abdi teu nyakseni ngantunkeunana Den Jaka. Mung uninga soteh saur bojona we. Saur Nyi Mas Nilam Kinasi. Saur bojona teh Den Jaka pupus teh nalika mulang ti patilasan tos dina kayan ripu. Den Jaka teras dikurebgeun salahan pisan sareng Ibu Ramana nyatana Bibi Laraspati jeung Paman Andirja. Upami aya kuburan nama nya tos teu diragukeun deui atuh Ki Bajing. Den Jaka memang bener tos pupus meureun. Upami pupusna Den Jaka teu aya nu nyakseni nembe urang tanda tanya pan aya eta bojona nepi ka dikurebgeun di caket kuburan Ibu Ramana. Berarti bener aya saksina teu kudu bingung deui. Nya ieu oge masih sakadar ijiran Ki ngan keukeuh dina hati abdi asa kirang percaya. Cacap nyarita kitu ti lawang
Panto Torojol aya 2 urang jalma anak buah Ki Panca Norojol. Laju Guragiru madep di barung hari weus-weus. Aya naon sadul Kobel? Daratang hari weus-weus jika manggi karuas kitu aya naon? Tanya Ki Panca. Cang caliut talanjangan nyohnyor mamah katuncar nyungsep tembal si Kobel capetang bibir suwingna. Hah? Naon Kobel? Cing bener ngomong teh naon? Ki Panca bengong teu ngarti. Bajing Sudraji teh eleh bengong. Nyalangkak tara gadal nyus cos. Tembal si Kobel beuki tarik. Geus moal balik. Kuduna lain maneh Kobel nu mere laporan teh dulu. Jadi kalah lieur ka dewekna oge. Sok-sok sadul caritakeun aya naon. Ulah si Kobel anu nyaritana dulu. Ki Panca nyenghor ka si Sadul. Antukna si Sadul harita mere laporan. Manehna ngabejakeun lamun cikene aya kejadian Rajapati nimpa ka saurang pupuh kampung anu masih saboron doyot rerehan Siliwangi. Tempatna tepati jauh ti lemburna Ki Panca kaselang ku 3 lembur. Atuh Ki Panca jol ruas. Guragiru ngajak Bajing Sudraji pikeun maluruh ka tempat kajadian. Geus tegoe nu jadi korban Rajapati deui pastina dulurna. Gancangna carita Ki Panca jeung Bajing Sudraji harita langsung mariang ka lembur tatanggana. Sanggeus anjog ka tempat anu dimaksud nyawe sabaraha imah kai anana geus alancur meh rata jeung tanu. Ki Panca ngaber neangan dulurna. Barang diteang di jero dulurna kasampak geus jadi layon. Ki Panca langsung ngedeprak tunggara. Sedangkeun Bajing Sudraji tenget merhatikeun kaayaan. Karasa ku dirina aya hiji kakuatan rongkah anu masih nyamuang ngalimpudan eta tempat. Sanajan lalaunan pupus, tapi Bajing Sudraji bisa ngukur daya ancurna eta kakuatan. Gancang Bajing Sudraji muru ka Ki Panca anu keur cerikan layon dulurna. Ki Panca wayahna bejakeun ka sadaya rerehan Siliwangi. Sabisa-bisa mending nyingkah nyamunikeun diri heula ti sambat ayeuna mah. Ulah cicing di tempat anu negla sabab ieu bahaya Ki Panca. Nah kunaon kitu Ki Bajing? Tanya Ki Panca dumareuda. Jalma anu geus nyebarkeun ancaman pati ka kulawarga Siliwangi lain jalma jore-jore. Manehna mibanda kakuatan anu can bisa kaukur jika kakuatan iblis. Tandas Bajing Sudraji mepelingan. Memang saha nutus nyebar Rajapati teh Ki Bajing. Dugi ka salira miwarang sadaya turunan Siliwangi kedah nyamuni diri. Sacara tepatna kuring can apal saha-sahana eta jalma. Mung lamun nilik dina kakuatan anu masih nyesa di tempat. Eta jalma kaijir boga ilmu papak dijaya. Hamu tiasa di ayonan. Sanaos sadayana rerehan Siliwangi ngahiji cantang tu bisa ngelehkeunana. Jelas Bajing Sudraji. Ambe. Nah ya masalah naon atuh? Bet aya pihak-pihak anu ngamusuhan ka kulawarga yang Siliwangi. Asa teu buguh masalahna ieu teh. Cek Ki Panca bari ngaharuk tungkul. Engke oge bakal kabuka inti masalahna Ki Panca. Anu penting mah ayeuna enggal wartosan sadaya keluarga Pajajaran. Sabisa-bisa nyingkah
nyamuni ke tempat Suni. Ulah maksakeun diri pikeun ngalawan eta makhluk. Percuma. Nu aya bakal nambah korban leuwih loba. Kitu pepelingna Bajing Sudraji tandes jeung teteg nandakeun masalahna kiwari lain masalah enteng, kacida bahaya pikeun kasalamatan sakabeh kulawarga lerehan Siliwangi. Para wargi sadayana cag kayaan Bajing Sudraji jeung Ki Panca urang tinggal. Jangjang peuting nyembutan wiyati di sapapak buana Panca Tengah. Caangna beurang reup kaganti ku popoek peuting. Sora jangkrik cihcir ciang-ciang jeung cari cangkas disarada pada patarembalan. Mapaesan tur mepeuskeun simpena wanci peuting. Di kamarna Andewi katempo harita keur kekedengan bari ngumbar lamunan. Panon nyileuk teu bisa sare. Pikiran marung kawut ngaran cabang kaditu kadieu. Manehna rungsing ku leungitna kalung batu giok. Ditambah wegah kudu indit maluruh patilasan Siliwangi nyatana buhun sakera. Ditambah deui ku ngaitna hate ka Denjaka. Bayang-bayang rupa Denjaka teu weleh ngolembar dina kongkolak matana. Antengna lamunan Andewi jol dipirig ku gelikna sora suling. Atuh Andewi ceulina meuni rancung. Ditengetan sora suling teh datangna ti beh kaler. Meureun tatangga paguron. Leng dewe Andewi anteng ngalamun. Ngabayang-bayang deui rupa kasepna Jajaka anu katelah Denjaka. Dicipta-cipta, dibayang-bayang mangsa katresna saling sumekaran. Rupa Denjaka beuki dibayang angot kalah beuki nimbulkeun kasono luar biasa. Dada Andewi karasa eungap diburu hayang gancang panggih jeung Jajaka pujaan hatena. Pikiran Andewi harita terus kumalayang beuki jauh. Cus-cos los beuki jauh teuing ka alam mana. Salain banget sono oge betimbul geter birahi. Andewi anu keur ngalamun jadi mangkak birahi. Denjaka memang teu bisa dipungkir. Denjaka lain bungkul mibanda kakasepan luar biasa. Tapi salian teh eta aya aura anu kapancar sahingga saha wae wanojana anu nenjo ka Denjaka bakal kahudang birahi. Teu kacuali Nilam Kinasih pan samemeh kawin oge. Nilam Kinasih anu nyosor-nyosor nyelengok nyium ti heula ka Denjaka. Reup Andewi harita meuremkeun panonna. Biwirna rekah ngabayang keur silih celengok, silih cium, silih seuseup jeung Denjaka. Dada Andewi katempo turun naik gunung sakembaran meuni eundur. Tanda birahi Andewi beuki mangkak. Pikiranana ngabayang dirina keur silih rangsadan jeung Denjaka. Tuluy gulai pikeun ngambah sagara kanikmatan dunya. Ranghosan napas ngaburu diiring ku ngoprotna kesang. Bari di luar sora suling terus ngagelik mirigan lamunan ejeung mangkak birahina Andewi. Hayalan-hayalan Andewi beuki jauh kumalayang. Nyorang alam kanikmatan taya bandinganana.
ngambah oleng dina ranjang jeung lalaki pujaan teh geuning kacida endahna. Nyaho kitu mah pikeun Andewi kaduhung baheula make ngidinan Den Jaka ngubaran nilam kinasi kaduhung ngalepas Den Jaka demi harga diri embung di dua cinta ku nilam kinasi. Kasadaran Andewi waktu harita meh sagemblengna ditarik ka hiji alam hayalan, alam saling oyag-oyagan jeung Den Jaka. Barang duanana rek peupeus dina puncak kanikmatan. Jiwa sisi lain Andewi jol ngageuing jiga aya sora bentar ngabeledag. Atuh Andewi kurubug korejat. Andewi meninga kurubug laju ngorejat hudang. Saharita kasadaranana balik deui. Aduh, aing bisa ngalamun kadinya. Andewi gancang diuk. Kesang badag kesang leutik ngagarajag. Maseuhan sawak-awak. Gancang disusutan. Manehna mikir. Pedah teu ngarti. Nah ujug-ujug ngabayangkeun nu aneh-aneh. Ngabayangkeun terong anu sagede leungeun. Ngabayangkeun mutu anu teu asna jiga batu. Celina beuki rancung sabab sora suling masih kene ngagelik di luar paguron. Ngarasa aya anu teu beres. Jung Andewi nangtung deui. Laju lempang nuju ka rohangan utama. Gep. Pedang kilat maya dicokot. Tuluy Andewi muru kaluar. Baranggok kaluar. Mata Andewi nyipit ka palebah tempat anu rada poek. Sabab samar-samar meh teu katenjo aya jalma nu keur diuk sila bari niup suling. Heh, asa Andika? Kasopanan pisan. Taya idin tinu bogana jol asup ka pakarangan imah batur sia. Sentak Andewi pinuh curiga. Jalma anu dimaksud katempo ngeureunkeun tiupan sulingna. Panona mencerong di barung nyerengeh ngeh seuri. Nyaan hebat luar biasa anu geulis bisa ngabebaskeun diri tina pangaruh tiupan suling kula. Cek eta jalma can waka hayang pindah ke tempat caang ngadon anggar diuk di dinya. Oh, jadi maneh anu geus ngulinkeun alam pikiran kula teh ha? Kurang ajar sia. Andewi bisa ngajudi saha nu geus mawa alam pikiranana nepi ka jauh ngawang-ngawang. Ngambah alam hayalan seolah-olah nyata. Padahal salila hirupna irhat teuing manehna pernah ngabayangkeun anu kararitu. Sanajan cinta jeung tresna ka Den Jaka teu pernah nepi ka dibayangkeun silih jogol pagalok kesang diranjang. Komo nepi ka ngaluarkeun jurus gebreg limus tojer entog jeung sodok soang. Kumaha geulis? Kumaha? Geus ngaberbei acan? Kaluar encan? Kurang ajar. Jaga tasungut teh sia setan. Cucunga teu boga etika tata krama nyarita teh deuleu. Andewi beuki nyentak nudingkeun curugna ka palebah jalma nu nangtung anu pangawakanana aki-aki anu geus lumayan aya umuran. Tapi Andika kasebut hebat oge geulis euy.
mampu bisa keluar tina rajam silung uwi. Rata-rata lamun jalma geus kageunaan ku rajam silung, alam pikiran anak bakal kabawa ke alam hayalan, bakal nyorang alam hayalan nu hamo bisa balik deui. Eta jalma bakal tuluy gelo sabab jiwa jeung pikiran geus netep di alam hayalan. Tapi nu geulis mah hebat bisa leupas. Cacap nyarita kitu, nah atuh ari ujug-ujug wut euleut. Waktos nah kabujeng Seep ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.